La sihhata teu sah alias teu bener liqauli man pikeun pendapat jalma yaqulu anu mengatakan ieu si man bahwa inna ta'atal insani sanyana taatna jalma lil ustadi kanu jadi guruna eta ahammu leuwih penting min taatil insani tinimang taatna jalma li ummihi ka indungna ieu si jalma wa abihi jeung bapana ieu si jalma. Teu sah alias teu bener pendapat jalma anu mengatakan bahwa taatna jalma kanu jadi guruna leuwih penting tinimang taat kanu jadi indung bapana. Sebener ucapan kitu teh. Tapi indung bapa jeung guru duanana sarua papada penting. Indung bapa jeung guru duanana teu meunang dinyerikeun hate. Ka indung bapa sing hade, ka guru sing hade. Tatkala terjadi paradok kahayang indung bapa jeung kahayang guru, usahakeun duanana ulah make jadi goreng. Sing sabisa-bisa urang bermain cantik. Khususna ida tasawa di mana-mana sarua saha alwalidani nu jadi indung bapa ma'al ustadi sarta nu jadi guruna sarua fi ma'rifatil haqqi dina ilmu pengetahuan tentang kebenaranana alias sarua indung bapa jeung guru duanana papada ulama wa taujihi jeung papada ngarahkeun ka urang ilal khairi kana kahadean wal amri bi taati jeung marentah kana taat wal amali sholeh jeung amal sholeh wadzalika ari itulah sihata pangna ucapan pendapat anu tadi teu sah teu bener li anna taatal insani lil walidayhi karna sanyana turutna taatna jalma kanu jadi indung bapana fima aujaballahu dina perkara anu ku Allah diwajibkeun au syarra'a atawa dina perkara nu ku Allah disyariatkeun wa abaha jeung ku Allah dimeunangkeun tah taatna jalma ka indung bapa turutna kanu jadi indung bapa teh eta fardun wajibun fardu anu wajib alal insani ka jalma walayan bagi atuh teu peryogi teu pantes lil insani pikeun seorang jalma naon anak tafia yen tangalap cukup si insan hadzal jamali kana ieu kahadean kagindingan bimujarrodi taati li walidaini hanya sakadar turut kanu jadi indung bapa bal yajibu balik tawajib ali atas isi jalma bukan hanya sakadar turut tapi wajib oge al ihsanu gawe hade ilaihi kanu jadi indung bapa fil muamalati dina bergaul li anal Qur'an al karimata karena sanya Al-Qur'an anu mulia ja'ala manzilatal walidaini ngajadikeun martabat indung bapa ba'da manzilatil ibadati dina sabada martabat ibadah lillahi ka Gusti Allah taala. Jadi antara indung bapa jeung guru jangan dibanding-banding. Duanana papada penting, duanana ogenan sarua kudu dijaga hatena ulah sampai dinyenyeri ku urang. Dina nalika aya masalah terjadi paradok kahayang guru jeung kahayang kolot sing sabisa-bisa bae bermain cantik ulah make jadi goreng guru sing ngareunah kolot sing ngareunah. Nya kitu deui indung bapana jeung guruna ulah papada ego. Indung bapa ulah kena-kena ngabiayaan, guruna nya kitu deui ulah kena-kena ngaping jeung ngadidikan. Tapi indung bapa kudu nyupot, memotivasi, ngadorong anakna supaya turut kanu jadi guruna. Nya kitu deui guruna kudu ngamotivasi, ngadorong nu jadi muridna supaya turut kanu jadi kolotna. Guru jeung kolot bekerja sama supaya eta anak jadi jalma anu turut kanu jadi guruna, turut kanu jadi kolotna. Sumawana turut ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.